Nyen dadahareun anu ngeunah tina tempe jeung aci. Mun bari dicocolkeun kana sambal kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Marabe. Baraya pan tadi teh emak meuli tempe anu murah teh nya anu biasa 5.000 tilu. Jadi mun meuli loba kieu teh geuning sok bingung rek dijieun naon wae. Salah sahijina emak masok dijieun kieu nya dadahareun anu sok didahar ku barudak. Ieu teh tempena kumaha rek dibejek heula nya. Kieu we dibejek ku leungeunkeun bae lah bongana hararese ari dibejek-bejek ku mutu atawa ku cukil mah. Mending keneh di kieu jadi tereh. Tapi da geus ku kumahnya baraya mesing ku leungeun dibejekna oge. Da geuning dibenyek-benyekna ge teu kudu lemut-lemut teuing. Lamun geus beres ieu langsung we asupkeun acina nya baraya. Takaran acina mah dikira-kira we lah nya. Sesuaikeun sakumaha make tempena we. Tuluy ieu teh ameh rada seungit ku mah make bawang daun. Lamun leuwih loba bawang daunna mah sok leuwih seungit. Tuluy we asupkeun bumbu-bumbuna biasanya. Make penyedap, make uyah, make pecin lah saeutik mah meh gurih. Tuluy we ieu teh urang banyur ku cai. Da teu di banyur mah nya garing meureunana. Aduk-aduk galo-galo we nepikeun karata. Ku sabab ieu teh encer teuing nya jadi ditambahan deui acina ku emak saeutik. Geus digalo-galo kieu mah urang kari ngagoreng ayeuna mah. Seuneu geus badag ti tadi keneh urang tageunkeun heula ka telna. Tong poho nya ngagorengna oge kudu make minyak. Anehnya lamun masakna dina hawu mah pasti we kudu bari ngasur-ngasur. Leungeun teh otomatis da kalalotor. Lamun keur gogorengan kieu mah entong poho dibulak-balik da bisi tutung. Ieu teh kira-kira geus 2 jahitannya baraya nyaho-nyaho geus beres we tuh tingali. Baraya mate bieu geus kukumahnya ngarabak ieu teh. Yu ayeuna urang cobaan beulahkeun cirengna. Aduh panas ieu teh baraya. Coba beulahkeun heula tuh tingali ieu teh luarna mah meuni garing tapi jerona cakia. Kajaba geus disampakeun sambal kacangna. Tong poho atuh dicocolkeun tuh tingali aduh enak. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi bohong. Moal waka didahar ku emak ayeuna nya baraya. Ieu mah erek ajang engke magrib. Heueuh poho meureun ieu teh ngaranna peci atau cipe kitu pokona mah cireng jeung tempe we.